benar, ayo. Ayo. Siap lah. Kira sukan? Kayak heula beakeun heula ududna. Ulah ngentikeun ka gagal. Ya, atuh. Itu saha. Wah. Kopi mangsa. Bah, geuningan mere aran teh kurang jelas, bah. Geuning eta teh 00 on geuning, bah. Oh, 00 hiji. Nuhun, bah. Nuhun. Gitu. Kumaha lamun ieu urang sikat we, Deng. Ayo coba urang sampeurkeun, Deng. Aduh, siapkeun dong, Deng. Si Ono itu mah. Piraku, Deng. Ayo sampeurkeun. Ayo coba. Ayo. Naon si lain. Naon aing antara masangan nu kitu. Pek bagana masing-masing eta mah. Benar. Mana mah teh nyahoan duit, aing mah keur bisnis we na ge. Raja urang gerek bisnis ieu teh. Sarua aing bisnis, aing bisna begal, suka teh begalin mangano. Tadi na barek dikek tadi na mah. Lanjutkeun lah. Ayo. Naon ah. Ayo. Deng, buku mah ge urang ayeuna kudu nyusun strategi ya, Deng. Siap, ayo. Yuk ka, Deng. Siap. Kieu, Deng. Kumaha? Urang strategina rek kumaha? Apakah urang rek ngarendeng duaan bari nyumput? Apa rek dipegati hareup ti tukang? Mending kieu wae dihareup tukang gatak mah. Gitu. Oh, teu nanaon halus kitu oge. Siap aya kitu Bek mah. teu kabur Benar, jelemana. aya siap. Pokona mah saha wae nu liwat urang pegat. Halus Tong gitu. milih-milih. Tong pandang bulu. Bener. Heuh. Sikat wae. Biar berhasil. Oke. Ayo, berangkat. Siap.
alase lain curug alase. Ini naon Jang? Oh, benih durang. Astagfirullahaladzim. Aing ya. Enak Tahu tuh daing. tahu dud. Sakalian aja yang sana nah. Sekalian sih sok peta sekalian. Sok sia. Kalau Bila apa perlu sekalian jeung nyawa sia. Benar sia. Nakeun si Udeng, si Raja Rampok. Oh. Rek naon rek diserahkeun eta sepeda atau nyawa? Ah, sepeda we kopi yo. Deuh. Aduh. Iya, rek indit ka mana, rek kabur ka mana. Unggal-unggal nu liwat dieu ngandung harti geus jadi mangsa aing. Modar sia ku aing ngata. Ya. Hup. Hiya. Hup. Sebelum upah. Ya wae. Bisa payah palit aduh 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 alah siu lain hujan alah ya lain hujan iliwir mah angin-anginan angin-anginan kunang-kunang iya jelema geuningan lu aing pokok
Jang, aduh. Ya apa bang? Ayo bah. Aduh, jangan. Abah terkuat yang nih gandong jangan. Ayo bah. Aduh, jangan. Abah lu jalan jangan. Bener bah. Aduh, jangan. Ayo bah. Ayo. Lampes, saha eta? Iya nata, bah. Oh, nya jang binih teh. Nya bini. Kumaha? Sok simpen heula sok tidinya tipe ayun. Oh, nya. Bah, itu teh bini kira diplakeun. Nya ari saya nama ayeuna ujang kira-kira daek teh langsung diplakeun tah ti pengker pakarangan Abah. Ada sih. Nya mungkung beurang keneh. Tapi na aya 7, bah. Nya biasa ayana we lah. Ku Abah sakalian upahna mah nya. Upahna mah sakalian lah jeung lakna gitu. Pacul tipan kerjaan. Oh, iya. Yang paculna tah disampaikan tidinya ti tukang. Oh, nya, bah. Jang, geuning eta kunaon baju soek kitu Jang? Oh, iya, bah. Buah-buah, iya anak buah na Kilew. Nu ngaranna si Udeng teh. Oh, geus Abah apal. Mungkin cara nama. Geus Jang, ujang ngendong teh peuting ya. Oh, nya, bah. Daek teh ujang ngendong. Oh, daek. Oh, soalnya anu peuting ya Jang. Ngendong teh Abah. Nya, bah. Ayo dahar heula. Nya, iya, bah. Bawa eta paculna. Penting ieu. Ujang ku Abah rek ditalkin siap. Siap, bah. Abah melang. Ka Ujang. Bisi aya naon-naon kayak ka hareup, lain hartina Ujang teh istilah nama percaya ka Abah. Kudu percaya ayana anu maha kawasa. Teu nya. Sok ayeuna keneh Ujang urang ditalkin. Ieu ikat buka Jang. Ayahna buka. Oh, simpen didinya. Saharan Ujang Mata. sambat indung jeung Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sapun. Asyhadu syahadat Sunda nu kagungan. Ratu pasti bumuyut lembur mangun sari. Kikis nyelir di kalinganan di kandang-kandang manusia. Urip kawasa milawang raksa mala. Alit mandak di satengah hing jagat. Nitihan boganing berang nitihan. Baganing peting nitihan. Jungjungan langit nitihan. Bujal buana.
Bumi manik lemah langit, puhu ratu Congowali. Jumeneng di bumi Sunda mitihan zaman Kang Dihin Kang Purbawisesa anu kagungan bumi alam sakabehna. La ilahu Muhammadur Rasulullah. Ajian kula Sang Hyang Braja Musti digigir besi galigir di tengah besi hambalan keneng aing besi hidden dampal kula wajah bodas ramo kula besi pursani besi putih Sang Hyang Rara nebuk batu rampu nepak wajah rempang ya pula Sang Hyang Sang Ratu Braja Musti. Kah kieu jang ujang sakantos ditalkin ku Abah tadi di bumi. Nah ayeuna bisi ujang ngerasa ragam, ngerasa terpercaya kadiri kade ulah satenggel-tenggel. Nah sabab anu dieusikeun ku Abah eta kanu ragam nya kade itu tah ayeuna eta batu urang buktikeun ujang tenggel sok simpen teh dia angkat anu mana we. Iya kemana tinggal milih nu gede nu leutik iya tah sok tunda ti dia kek ujang ieu tenggel teu kudu tarik nu penting kekuatan anu aya tinu dada urang dialirkeun kumpulkeun tinu leungeun ieu ke di mana geus aya geteran aya karasa berat tenggelkeun tarik napas itu jang ya. Awas Abah ya amanat hati-hati ulah pakai sombong lamun geus urang kataekan kieu bawa ilmu anu jalan anu bener ulah dipakai jahat ya geus ayeuna ujang mandi bersih Aduh bah, duluan bah, kuat bah, aduh bah, duluan bah, terkuat udeng bah, aduh bah, duluan bah. Ayo naon di laing deng. Ale gelut bah, aduh, Usaha. biasa ngabegal bah. Sok lawor acan nyaho kula meureun nya. Nya bah, Ayo duluan bah. kerjo. Ayo, Ayo. aduh, bah, aduh, Pedagong udah geus sia mah deng. aduh, Hirup kos leutak ge moy. Terus wani-wani ngarampok. mohon bah, kapok bah, Kade ulah deui. nya bah, aduh, Ke lamun hirup geus kos aing karak. Mani rek ngarampok rek nanaon oge hirup teh. ampun bah, Pedagong tuh udah geus sia mah deng. ampura bah, Nah, kayak ku aing ditambahan deh ilmuna. Lamun ku aing ditambahan ilmu, arek ngarampok, rek kumaha ari nasib si seblok. kenyawa bah, pae bah, Pae. aduh bah, Waduh. Pae kumaha tuh? Ai mana kau ditinggalkeun? Cek aing naon? Aduh, Bang. Lamun can cukup ilmu, ulah orang wani-wani ngarampok. Geus ku aing urang dobaran sia. Malik. Koneng. aduh, Sok, Malik. aduh, bah, Fuh. ada,
Simpang dicagerkan ieu nu ngaranna si Odeng. Sing teu terapi karek. Cager. What? Duh, bah, wih hirup deui, bah. Hirup atuh. Nuhun, bah. Nuhun. Wih bisa sakit deui, bah. Wih sakit deui, bah. Sia macan kana naon geus bedegong. Blu, nasib sia goreng-goreng teuing, blu. Itu nak papi sajen aing sia, blu. Duh, paner aing pae. Bingung ayeuna mah. Domba ieu. Wah, sorangan wae ku aing dia embat ieu. Wah, iya. Domba euy, domba anak ku aing. Sikat ku aing lah. Pada hasil domba we ayeuna mah. Siap. Pun sapun kamahagung Gusti Ceng. Asih. Gusti Loceng. pamunten Gusti pamantengan peuting. Goceng Sajatining pati urip saja 2 miliar 10 miliar tunai. Tahan dulu.